anak keluar. Tapi dia bisa mendidik. Aduh, neraka dulu. Sekolah madrasah, pesantren kan bisa guru itu. Siapa beriwah jadi lemah bodoh tu. Jadi lemah bodoh, bahkan rugi dunia juga. Itu dia wing depan itu. Dia ingat kalau tiba lihat tiba itu lebih ke model dia. Tapi jatuh ki niar ilmu mah sok sanajan ke sekolah oke. Dah. Baca tabling itu bisa pesantren. Kalau tidak kalau tiba dengar ki nya ayeuna. Baca buku, baca Quran jeung tarjamahnya. Ngarah ngerti naon dimaksud. Cara bagi tengah cara gitu kan. Cek Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakeun ka ahli zikir. Lamun anjeun teu nyaho. Nah, dia ayah dikir dengan ahli kudaki jeung bae lain. Tapi ahli dikir teh ahli kana Al-Qur'an jeung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun ditanya teh apa itu mah ngajawabna teh qala Allah taala fil Qur'anil Karim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ayah ahli dikir mah tanya. So, jangan ilmu. Cek Imam Syafi'i panjangan ti mimiti lahir. Lebih ka maut. Mimiti gubrak ka alam dunya ti urang teh. Sok. Geura daek niar ilmu. Komo ilmu agama mah. Urang teh kudu paham kana Al-Qur'an. Sebab Al-Quran teh salah sahijina teh manfaatna teh jadi pituduh. Al ilmu kan nuri fil hidayah. Ilmu